Sampurasun pamirsa nu dipike asih ku Pangeran pribados ngaros bagja tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara pangiismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang sami-sami ngadehes ka Pangeran. Nun Pangeran anu welas asih dina danget ieu abdi ngaraos dingah tiasa riung pulung sok sangaos ngalangkungan kanal YouTube ieu. Sakadap deui abdi seja ngadangukeun dawuhan ti Gusti, mugia Gusti ngauban abdi-abdi sadaya sumpatan abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Hatur nuhun Pangeran di lebet panjenengan Gusti Yesus abdi parantos naneda. Amin. Para wargi sadayana panglenyepan dina danget ieu dicatut tina renungan wasiat anu jejerna saperluna numutkeun pangabutuh dicandak tina Budalan 16 ayatna anu ka-17 dugi ka-20 genep ayat pangapingna dibantun tina Budalan 16 ayat 18 anu kieu unggalna. Tapi bareng ditaker nu leuwih teu jadi ngalobaan, anu kurang terjadi kasaeutikan, masing-masing tiba cukup sakumaha perluna bae. Para wargi sadaya, urang sadayana kantos masih emut piwuru ti sepuh urang. Tanapi urang oge ayeuna ngalaksanakeun kamurang kalih urang sadayana. Upami bade tuang pasti nyarios candak sacekapna katuangan teh teras kedah diseengkeun lalu bisa piuruk sepuh eta teh supados naon teu aya katuangan anu kapijen oge ngalatih ngarah urang ulah sarakah margi tiasa ngabalukakeun hal awal kanggo diri urang. Para wargi sadayana perjalanan kaum Israel saatos kaluar di tanah Mesir teh teu gampil. Nya lapar, nya haus, oge kacapean. Kadang sering kealaman di perjalanan eta anu akhirna kukulutus kutuk gendeng. Namun manah Gusti anu kacida leahna teh henteu bendung, henteu ambek lantaran kukulutus kaum Israel eta. Justru mantena masihan roti dina waktos enjing-enjing sareng daging pas waktosna siang. Allah marentahkeun yen tiap jalma kedah nyandak katuangan cukup sakumaha perluna bae. Sing saha anu nyandak leuwih moal kenging perkara anu sae endah margi naon hal eta anu kaleuweuhan teh bakal awan akibatna. Dina perkawis ieu Allah henteu mung masihan katuangan anu dibutuhkeun namun oge ngadidik maranehna supados terang naon balukarna upami sarakah teh. Upami maranehna nyandak henteu sesuai sareng kabutuhan kaleuwih balukarna matak awon. Cukup sakumaha perluna bae. Sanes dina masalah teu daeun wae, namun oge dina masalah gaya hirup urang. Hayu urang nyalik sik diri naha barang-barang anu ku urang di pasar teh payus sareng anu dibutuhkeun atapi mun kahoyong urang mukul. Upami aya lolongkrang nyandak anu sanes hak urang nah urang kuruy bade nyandak barang eta mugia kasarakahan ditebihkeun tina hate urang. Mangga urang sami-sami ngadeus deui ka Pangeran. Nun Pangeran anu sapapaosna dipuja sareng dipuji ku abdi-abdi sadayana. Hatur nuhun dina danget ieu
Anjeun tos nyebutan ke abdi-abdi sadayana supados abdi henteu sarakah, supados abdi nyekapkeun, supados abdi tiasa ninggal kabutuhan sanes kahoyong abdi. Abdi percanten anjeun anu sapapaosna masihan nyekapkeun naon anu dibutuhkeun ku abdi-abdi sadayana. Pasihan kamampuhan ka abdi-abdi sadayana supados tiasa hirup sapagodos sareng kahoyong Nuhun Pangeran, pangeda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Para wargi mung sakitu anu tiasa didugikeun dina panglenyepan dangu ieu. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, di like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanes. Jalan kitu para wargi tos ilubiung ngapasurkeun Injil kasalamatan. Gusti Yesus ngaberkah.